ayat ini keterangan fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Neraka we nyata ancaman jalma anu sholat. Sholat nu mana anu saur mana? Alladzina hum yura'una terus meninggal anu riya. Dan kalau sholat tapi riya eta teh neraka we. Kade neraka. Kade berarti bisi dina hate riya. Hayang katempo kepada manusia. Mana orang kembali kade orang rasa nyen kehadian teh nasaleutik pisan. Tan bisa nyen kehadian disuruh dan gini eta kehadian ani illa billahil aliyyil ani kudu itu Gusti. Lamun urang digerakkeun ka kehadian kudu nama bila mana urang nyaeta biasa ngajalankeun perintah Allah sebutkeun hade alhamdulillah. Syukur ka Allah, puji ka Gusti Allah.